Masya Allah orang ngerasa nyeri tuh. Kudu ngerasakan nyeri. Masya Allah Rabbana Karim. Terkadang santri dihina, terkadang santri dipandang sebelah mata. Mau teh majarkeun teh santri mah goreng masa depanna. Mang santri neng santri rareungeun. Demi Allah, ayeuna urang dihina, ayeuna urang dipandang sebelah mata. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pasti maranehanana ngaleut ngabotokeun santri. Bener henteu? Leres. Rada sumanget aing nyarita ya. Ieu sakieu teh karek aya kopi hideung. Bener di dia mah apana disuguhan kopi hidung dah uing dianggap karuhun gitu. Masya Allah Rabbana Karim. Unga sim kuring kadi teh hoyong diangkeun murid we ku kasepuhan ame engkeun jaga di akhirat disalametkeun sim kuring. Masya Allah Rabbana Karim.